Ayo Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah Di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Ngamenak jeung geulis awewe HD awewe bager tara obrol tara gusab gosip pamajikan nu kaopat mah berehan kabatur osok nyawer makana manehna oge hayang nongton ni Mimin teh hayang nyawer sinden ari Mimin kapanan ngan saukur sinden matu kembang buruan sing sahabae nu daek metik hayu atuh Kang geradang dos abdi mah tinggal di baju cik tingali berem teh pulas pipina berem teuing teh cek pamajikan nu ngarep pangalem salakina hilda atuh sorangan bae kali itu madak naon da hayang nyawer mah ih kumaha ieu teh engkang mah aduh nyari cangkeng jarape dikitukeun jangilek pamajikanna ngajangilek terus baeut mun tadi atuh sasauran moal kitu harus los dangdan cenah bari ngajengkat tah dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu satia dongeng manggang satajan manggang neraskeun hanca dongeng anu katunda dina episode anu kamari teh dina YouTube teh aya nu komentar manggang cenah senggol-senggol atuh anu naronton dina YouTube saurna nya saur manggang teh diwaler mangga lebet baik anu live TikTok manggang jadwal live-na ti Senin dugi ka dinten Jumaah upami sonten midangkeun rekamanana anu parantos direkam wengina upami wengina tabuh 8 medarkeun dongeng secara live siaran langsung mangga bilih anu bade lebet dinu YouTube mangga kumanggang diantosan kanu TikToknya pilari we dongeng Sunda Manganggang atawa Manganggang terus anu kaduana mangga minangka apresiasi Manganggang kanu parantos komentar urang aoskeun ti episode anu kasabarahannya bingung Manganggang teh ya anu ka 7 panu ka mana ke urang eta we lah nu kamari komentar sakedapnya mitra ngawagal heula sabada Manganggang teh disangki tukang dongeng anu sombong nya mitra kin sakedap mananya komentarna teh kamari teh tah kin oh iya tah Kang Ridwan Nurbayan nya Kang Ridwan Nurbayan Sukabumi hadir mang hoyong atuh disapa cara anu sanes saurna kitu nya mangga
kumanggang tos disapa teh sanes disumpahannya sanes sapa dalam arti bahasa Sunda upami Sunda mah sapa teh disapa jadi bangkong gitu bangkong borogododot misalkan sanes ieu mah di senggol-senggol wilujeng ka Kang Ridwan Nurbayan oge aya Neng Aisyah Isma Amelia Pangandaran Juni dari Palembang Palembang ya. Nantilah kumanggang pasti kayeukeunya kaoskeun. Aya Reva aja, aya Eli Karwati, aya Nur Jamilah, Cep Rusmana, Isma Asda, aya Ade Sukarna, Florentina Ning, aya Ahyar Khayar, aya Deanaya, aya Pangkeh Doyong, aya Mangkos, aya Holil Wae, aya Jainah, aya Mama Sigit, aya Ibang Sai nya. Tah dino episode anu ka sabarakin sakedap kagenep ayeuna mangga ngaoskeun anu komentar dina YouTube dina episode anu ka 7 tabuh 20 langkung 45 jadi tabuh 8 lewat 45 kirang langkung kumanggang diawaskeun mung aya 3 nu lebat tinu dongeng Seri Panggung episode 7 diantawisna Mama Sigit duanya Mama Sigit sareng We Big Bad Wall tah hadir mah mugi sehat sakulawarga We Big Bad Wall Wolf nya hatur nuhun anu dinu YouTube mangga ada hapunten upami teh tiasa senggol-senggol unggal dinten kumagi urang sabalus teh nyangkolong teuing kana waktos mitranya gitu. Mangga ayeuna mangga ngaoskeun anu tos lalinggih di live TikTok mangga sakantaran mangga teh ngarekam ieu teh nya ngarekam live secara langsung dina TikTok dongeng Seri Panggung teh ieu tos episode ka-8 ayeuna tos aya Neng Lilis di Jawa Timur nya perpaduan Jawa Timur Banten hatur nuhun Neng Lilis aya Neng Sinjaki Nayungan deui ta Isna Asda nya ngatur nuhun ti palih mana teh Neng Sinjaki Nayungan teh aduh punten mitra sok ngadadak serak suara ya ti Bogor pangintennya mohon sareng Sukabumi mohon nuhun aya Neng Isma Amelia hatur nuhun nya tos nyalawer ka manggang mitra yeuna TikTok mah alhamdulillah aya Teh Lisna tenapi Neng Lisna Andi nya ti Cianjur hatur nuhun aya TK Ujung Berung aya Kang Arvanesha anu sok tiasa biasa hadir na YouTube nya Kang Arvannya hatur nuhun bager hatur nuhun tos masihan mawar teh geuning ka Anggang Berkah aya JM Juni ti Palembang mitranya ti Palembang ngaresepeun dongeng Sunda mitra aya Teh Widi Asgar tanya walaupun namina Asgar asal Garut tapi linggihna di Tasik ayeuna nuju di Banjar panginten Teh Widi nya bojona Bapak Rakel Abang Rakel hatur nuhun baktos ka Abang Rakel Teh Widi aya Neng Nong ti BSD nya Neng Nong resep dongeng Neng Nong resep dongeng Neng Nong oge nya aya Bunda Ratna sareng Edbar Roser nya Edbar Roser sata Edbar Roser Indah bukan ini Edbar Roser hatur nuhun ka sadayana mangga mitra sapados teh nyongkolong teuing kana waktos urang barandungan bae dongengna prung mitra kaum dangu ari nenjo pamajikan nu kaopat ngambek kitu mah sanajan bari bingung teburung harjo nyanggupan bari pok ngomong hag pek tuluy ikeun dangdana tuluy ikeun ieu teh nya sok sabenerna bakal agang teh keur jadi cangkeng ieu teh
Natas di mana atuh? Mantas pulang pergi. Pulang pergi di mana? Ngurus proyek, dala. Ngurus proyek di mana hari Akang? Ya, Bogor Sukabumi. Sukabumi Bogor. Bogor Sukabumi. Sukabumi Bogor. Akang mah sepira make baju moal di wadak, moal di beureuman sok. Tuluy gendang dala. Nah, abdi tong di wadak deui. Ieu mangkang lalaki moal di wadak sok teh hayu. Bajuna kumaha Kang? Ieu bae nu berokat gedang asak. Tapi kapan rek lalajo sinden? Bis yang ketiris. Bawa baju bol hanet. Mohonnya manis Kang ya, coba tingali. Harjo kapaksa ngararet deui kana kaca. Nenjo sabeuleuh genjer pamajikan menang midang. Dipeleng nya geulisna teh. Mitra paling beda umur 3 tahun geseh jeung Mimin teh, atawa 4 lah kurang leuwih. Malah ari geus dangdan kitu mah leuwih geulis batan sinden Mimin. Tapi naha nepi ka kabelit ku itu Harjo teh. Nepi ka bro-broan cek babasaan teh mah mun barang bere teh. Manehna gogodeg. Sanajan bari ruyang reying. Pukul 8 peuting kakarak ararindit. Mitra kaum dangu. Barang datang teh ke tempat undangan. Lain bae wayang geus prung. Tapi oge undangan-undangan awewe lalaki. Geus rempeg ngaberes dina kursi. Cara golek dina gebog, pamajikan Harjo mah ngarasa hanjakaleun pisan. Dumeh teu ngadenge sora Mimin dina lagu Gedong Dhuwur. Katurug-turug kulantaran talangke basarek inditna atuh diukna oge menang kursi nu pangtungtungna. Kocapkeun Mimin belenyeh mehna imut Nenjo Harjo datang bareng jeung awewe teh. Pamikirna tangtu eta teh pamajikanana naha nu ngora, nu kolot, nu katilu, nu kaopat nu kateuing. Manehna teu rek pusing ieu. Ti antara nu lalajo babakuna bangsa kolot tokroh-tokroh, lalajo nate resep ku ngadenge lalakona jeung ucap-ucap dalang nu ngandung harti pulunganeun geusan dilarapkeun kana kahirupan. Ku ngadenge nu kaprok basa ngadenge sora Mimin teh atuh puguh we teresepeunana asa kaganggu ku nu kaprok nepi ka teu bisa ngadenge sora dalang. Tapi kulantaran leuwih rea nu resep kana sora sinden batan kana lalakona atuh bangsa aki-aki teh ngan ukur bisa nyerengeh bari gogodeg. Jam 8, jam 11, jam 12 tengah peuting, jam 1 weh teu karasa nyerelekna waktu ari aya pintoneun mah.
Akhirna urang karang tumaritis keluar. Biasa Sang Semar kuda pawana sok pidato. Biasa mun geus pidato sanduk-sanduk neda pangampura bisi aya kekuranganana. Jeung nawaran kasing saha nu rek pesen lagu jeung bari ngarayuda. Harjo inget cenah Cekang Ruslan supirna aya lalaki nu ngajagoan cenah. Manehna rarat reret hayang nyaho beungeutna. Tapi atuh da diuk di tukang teh. Katurug-turug lalaki jeung awewe aya kana 20 lapisan. Mangkaning salapisna aya 12 kursi. Manehna can bisa nganyahokeun. Ngamimitian aya 5an nu menta lagu. 3 lalaki jeung 2an awewe. Di antara nu disebut Kuki Semar lagu Hayam Ngupuk pamundut Ibu Harjo 500 rupiah. Kau bilang gede duit sakitu tadi dari zaman hari tambah mitra. Lamun zaman ayeuna eta Ibu Harjo geus jadi spender manganggang beureun nyaweran we ka manggang gitu nya TikToknya mitra. Cagar. Entragan munggaran nu panggedena ngan 500 rupiah eueuh nu nandingan. Tapi orok kaya dina entragan nu kadua aya tujuan ti antarana Ki Semar nyuara deui 5.000 cenah ti Juragan Suryana kitu ceuk Ki Semar mundut lagu sakadang kuya. Nu kumaha lagu sakadang kuya? Duka mangga terang, mangga bila nu terang. Kocapkeun ane Marharjo. Ngadenge 5.000 kitu atuh rengkesangna tina punduk jeung manehna cengkat. Nu mana ngaran Suryana teh. Tapi da kumaha atuh? Kumaha bisa kanyahoan dengan disebut wungkul? Katurug-turug teu dituduhkeun ku si Semar teh. Manehna tapi asa-asa inget. Moal gitu Suryana direktur PT Jugala mah. Liuk meh ngaliuk ka pamajikanana terus Noel. Supaya pesen lagu deui. Sarta duitna teu eleum-eleum 10.000. Pamajikanana sarua deui unggek. Kapanasan ku Suryana. Terus pesen lagu Kembang Beureum cenah. Dibarengan ku duit 10.000. 10 lambar 1000-an. Beres lagu Kembang Beureum jol nu pesen lagu Ronda Malam ti Suryana deui wae. Ki Semar nyebut duitna 15.000. Ngadenge ngaran Suryana jeung duit 15.000, Harjo mani ngoprot ke sangna. Terus permisi bari indit ka pamajikanana. Rek kaluar heula sakedeung. Padahal nu puguh mah hayang nyaho beungeutna saha sih nu disebut Suryana teh. Ana breh tetetelanya sakumaha tutupan manehna. Benar Suryana teh direktur PT Jugala teh meujeuna ieu mah lawan teh ceuk Harjo bari ngusapan tarangna nyusutan kesang anu kalaluar teu pada rugu. Mitra barang manehna geus asup deui ujug-ujug ngajak mulang ka pamajikanana. Bari merengut, hayu wah ulang balik. Nanaon atuh ieu teh? Engke heula tukang. Ceuk pamajikanana bari merod. Abdi resep keneh ieu.
Abdi mah bade pesen lagu tepang sono 500 weh. Entong. Nah make entong. Mualnya tina 10.000 turun nepi ka 500. Entong Era yuk balik. Era ka saha? Era tuh kuki Semar. Nah era ka golek. Angke disebut ngaran engkang. Nah atuh tadi make 10.000. Hayu urang mulang bae nama hayu. Kapan engkang teh isukan kudu digawe. Hayu. Cenah bari pamajikanana dikenyang. Atuh mitra sanajan betah jeung resep keneh oge pamajikan Harjo teu bisa kukumaha. Ngan dina waktu mulangna ngarandeg dina mobil teh. Kungsi ngomong, "Kang cenah, mun abdi tiasa tembang sapertos Mimin mah kitu." Abdi mah hayang tiasa tembang Kang. Bade diajar ka Mimin. Naon tembang. Nah hayang jadi sinden gitu. Naon sinden? Awewe kembang buruan dah. Tekungsi dijawab harita. Tapi sadatangna ka imah manehna haharingan bari cucul papakean. Haharingan sagala. Naon eta teh make haharingan sagala. Cipoting ieu teh heuy. Pan Mimin oge tadi wengi Kang. Hayang jadi sinden teh ayo teh. Hayang jadi kembang buruannya. Harjo rada nyereng. Ya Kang. Baheula tuh eta mah Kang. Ronggeng kembang buruan sote. Sinden mah ieu sanes-sanesna deui. Sinden mah seniwati. Ahli seni sora. Abdi mah hayang oge sanes hayang jadi sinden. Hayang naon alo? Bade diajarkan yang Mimin ya Kang. Entong. Kalau bae atuh pamajikan engkang mah tiasa tembang oge. Malong. Ulah. Engkang mah. Ulah. Iya mah yang tiasa tembang sanes keur nu sanes keur abdi sorangan Kang. Bade diajarkan Miminnya Kang. Mitra beak karep keheulna Harjo. Eta ku nyebut Mimin deui. Jeung make nyebutkeun rek diajar sagala. Tungtung nama teu dijawab deui leos bae manehna ngaleos ka kamarna dug ngedeng. Bari nyileuk inget ka Mimin. Ras ka Suryana inget ka pamajikanana. Isukna pabuburit Harjo indit ka imah Mimin. Kasampak Mimin ka karak hudang. Maklum sapeting japut teu sare. Moha mitra ngomong Mimin deui nya torojol Mimin deui. Mitra kaum dangu datang na Harjo ka Mimin harita. Ceuk anggapan manehna sorangan mah rek ngabadamikeun hal penting. Hiji hal nu nangtukeun kumaha tungtungna manehna geus karoroncodan lain saeutik. Meh sakur kahayangna Mimin ditedunan. Kari-kari ayeuna aya saingan. Urang Jakarta teh nyaeta Suryana. Jelema kandel duit, direktur perusahaan terbatas. Teuing di bidang naon-naon nama. Kumaha mun haeg Mimin kabelit ku Suryana,
tangtu Harjo ngalamot curug na sorangan ulan curug lengannya sana curug nu handap mangkaning manehna asa pangheulana bisa mikat mimin teh can kungsi nepi ka gurat panganggesan mun balap teh mah nah ayeuna geus aya nu marengan nu sapantar deui atawa bisa jadi aya onjoyna men mimiti Harjo ngomong bari ngadeukeutan gek diuk ngarendeng dina kursi duaaneun kalieu geura men balik kakak aya picaritaeun penting aya naon kakak mani asa reuas naon kak penting-penting gitu jawab Mimin nu tara tinggaleun ti kelet jeung imut nepi ka Harjo poho deui naon nu rek diomongkeun sambil eta taun ieu geura nya urang teh geus lawas geus aya bulanna Harjo ngomongna teu bisa nuluykeun sajongjongan mah mahena ngahuleng tapi teu lilapok ngomong kumaha teh urang teh ari kakak mangga abdi mah enjing mangga ayeuna mangga sok sumawonten siang wengi oge mangga teh teuing cek Mimin kakarak nepi kalebah dinya sugan Maharjo mani berai rasana teh bumi alam caang narawangan jalan langit katujuh manehna ngahuleng bunga asa regreg asa pageuh geuning neng Mimin teh teu ngoncewang teu nyaliwang sanajan geus kabeuli rebu-rebu ku suryana oge tapi cek Mimin neruskeun caritana Harjo ngadenge Mimin ngucapkeun tapi ari reteh mungkeret deui hatena ku bawaning reuwas naon capina teh min cenah bari neuteuk ka Mimin 2 rupi deui kak nu kedah ku kakak di soranggesan urang nepi ka bisa kokojayaan duaan di Talaga Firdaus geuning mani 2 rupa sagala naon tah lakukeun kak naon geura saperkawis panghulu moal ngidinan kakak nikah ka abdi tekenging sanes upami lalaki nyandung langkung ti 4 Harjo puguh wae ngagebeg ngadenge ucapan Mimin anu samodel kitu teh tapi gancang pisan ngajawabna teh nama sipil sipil kerek minta tulung ka eta baturan aya serahkeun wae hiji kadinu lain naon sumuhun gampil sesauran mah gampil sesauran mah aya gitu kumaha namung praktek nama repot ya kakak teh milih mana nu kedah di pasihan surat talak makanya ngabdi mah moal kenging di bobodo iya upami kakak rasa sauran ke abdi yen kakak parantos nalak istri saurang namung tekalawan nembongkeun surat talakna abdi mah narah kak gampang ada mah dadah togere atuh serius aduh nya ieu geus serius ku nyiwit kado wae deui gampang eta mah hei masih kudu bawa surat talakna oge ira esok pake esok cek Harjo bangun yakin lu kaduana naon men cicing atuh getek ih medi itu saeutik ngenak kieu atuh naon nu kadua tah
Saupami tos beres hal eta, kumaha perkawis tanah nu di sisi jalan Lembang teh? Oh, hal eta. Kapal eta mah geus dibeli. Kali gedong na bae. Abdi kapengker di canda ka Lembang teh. Jarojoi hate hayang cicing di tempat nu ayeuna tos digaluh teh. Tiwangkid harita parantos gembleng. Yen awal akhir abdi bakal jadi istrina Ene Maraharjo. Cek Mimin bari imut. Jadi eta tanah sareng gedong teh nu bakal nyaksian mutlak perjodohan Mimin sareng kakak. Nu ku abdi Lu ku abdi kumaha geulis? nu ku abdi dipuja-puja. Mimin mah. Aduh, tongki atuh. Harjo mani bekah liang irungna. Tah, Mimin teruskeun caritana. nya di gedong eta pisan urang ngaresmikeun perkawinan urang duaan. Harjo teka tahan nafsuna. Kubawaning bunga manehna poho. Ana gabrug teh Mimin dirangkul. Tapi gancang pisan Mimin nyegah. Kirang sae. Gerang saya ulah. Kirang sae omat. Omat. Ulah kagungan manah bade ngotoran Mimin. Mari kita lajak laku nu teterang kana kahormatan awewe teh. Sanes lalaki pisalakieun. Gagal Kak. Kulang gitu. Awas gagal Kak. Mutan abdi dangke oge Mimin teh istrina Harjo. Mangga ayeuna geura laksanakeun hal nu dua rupi nu tadi wae heula. Mitra kaum dangu. Rewasna Harjo lain lumayan. Nepi ka ngalumpur uk sideku mentah hampura ka Mimin bari acong-acongan nyembah. Sieun ditinggalkeun. Aku tercekap cariusan abdi sakali deui emut. Iya hampura Kak. Sok ayeuna dihampura. Ulah aya manah ngahina ka Mimin. Engke Mimin bakal hiber. Hiber. Enya. Mimin bakal hiber. Hiber kumaha ieu teh? Maluk Mimin teh ada jadi maluk. Lain. Eta masih loka. Ngawang-ngawang nu bakal teu tiasa pendak deui sareng Mimin. Oh, moal Min. Moal wali sumpah. Moal. Teu kada sumpah Kakak. Lalaki mah tara sieun doraka ku sumpah. Mangga urang tuang sareng Mimin. Tuh, tos hayagi hitung-hitung pakaula nyalametkeun yen urang. Cek Mimin bade ngararet kana jam. Pukul 18 kurang 5 menit. Cenah. Singkat cerita. Sabada pada ngabahekeun eusi hate. Dieusikeun kana gelasan nu bari. Nu bakal dibuka deui dina wanci nu lastari. Disaksian ku para malaikat. Dijurung ku pangdoa mulus rahayu berkah salamet. Amin cek Harjo imut bari ngaleng Mimin kana meja makan. Sanggeus rengse dahar dijajabkeun ku Mimin nepi kana panto. Harjo ngasongkeun leungeunna. Wilujeng ngalamun men. Wilujeng berjuang. Cek Mimin kalayan Daria. Mitra kaum dangu. Kocapkeun isukna. Mimin kasemahan ku saurang wanita nu manehna kakarak wau harita. Kakarak nempo. Papakeanana sing sarua 1000 mun dihargaan dina zaman harita mah.
katambah rencem ku hurung herang sing sarwa emas jeung berlian. Mimin sorangan barang ret nenjo tamu sanajan umurna saluhureun manehna kira-kira geseh 5 tahunan. Jero hatena kaget ku geulisna. Jiga putri Arab, irung bangir, gado mancis, mata cureuleuh. Bari nanya sorangan, sahanya cenah ieu? Kitu. Da kakarak teh kata tamuan kuno kitu mah. Aya oge nu sok datang ka dinya teh nyaeta para mojang-mojang biasa nu hayang mekarkeun kasenian bagian sora. Sampurasun. Rampes. Laras bumi nang Mimin. Sumohon. Abdi teh Neng. Bojona ane Marharjo. Cek eta wanita sanggeus dicalikeun ku Mimin. Atuh puguh we barang ngadenge kecap bojona Harjo, lain lumayan Mimin kagetna. Kari-kari kamari salakina kadinya ayeuna datang pamajikanana. Katara pisan rewasna Mimin tepi ka pepereudeuyan meremkeun panon sagala. Tarangna ngariut. Manehna inget ka jenatna Ibu Neng. Lamun ayana naon gemper naon ku hanteu sok inget ka jenatna Ibu Neng. Pedah Ibu Neng teh wanian awewe keuntreng. Tapi harita mah ngadak-ngadak musnah ka wanina teu sakara-kara. Buringasna eueuh marah maina leungit nepi kaget jeung hareugeuna teh musnah teu sakara-kara. Bojona ane Marharjo. Iya. Bojona ane Marharjo. Sumohon. Jawab Mimin bari neuteup ngucap dina jero hatena. Geulis pamajikan Harjo teh. Cenah bari terus dibanding-banding jeung dirina. Nepi ka timbul rasa teu pikahartieun, naha ane Marharjo make bogoh ka manehna. Enggal tumaros we. Ibu, entong nyebut ibu, teteh we. Sumohon teteh bade aya pikersan naon teteh teh. Sesinan tenan. Mimin nanya. Kieu Neng. Mimin mani dengdek we ku bawaning hayang geurang ngadenge terusna. Radah marmir boa-boa pamajikan Harjo teh datang narek ngadalak. Sumohon kumaha? Bu, teteh we teteh. Mohon teteh. Cek Mimin keketegan. Nguping swanten Neng. Sumohon. Mimin bekit tutunggulan. Teteh yang diajar tembang. Mitra kaum dangu. Enggoning kitu teh ari brai hate Mimin bunga. Geuning datang nate lain rek ngadahlak. Enggoning Mimin neuteup ka pamajikan Harjo, sinarepanona asa melesat kawas panah, nanceb tina dada tembus kana tonggong. Hayang nempo aya naon rahasia hatena. Pangna pamajikan Harjo datang, ku banget terpercaya nyebutkeun hayang diajar tembang mah. Bisi akal-akalana wungkul, pikeun mancing-mancing kaayaan. Mitra kaum dangu satia dongeng Mang Anggang nu dipikadeudeuh dipikareus ku Mang Anggang salamina urang teraskeun. Ditenjo paromana ditilik budi parangina dialap ucapanana bisa aya kecap nu nyelap imut nu palsu seuri nu pahili tapi weleh teu kapanggih. Atuh bekireug-reug hatena teh. Bener geuningan pamajikan Harjo teh lain aya maksud anu hasud, teu boga niat anu jahat. Nya geus kitu mah tuluy
dipecak di titah tembang ku Mimin. Syukur atuh teteh. Cobi atuh teh kumaha upami Cianjuran. Naon teh? Kapati-patinya neng. Tah mangga ngawitan. Anangong teh nembang. Mimin hareugeun. Aya sora gahar kitu iramana. Sengolna lain sora nu kakarak diajar. Ngan napas masih acan cukup kuat. Atuh suanten kieu mah teteh. Sae cik nu rada panjang. Dangdang gula bayubut. Kanyahoan ku Mimin masih loba kakuranganana. Babakuna napas. Peda geus rada aya umuran meureun. Tapi sora nama cukup aya bakat. Dicoba tembang kaopat kalima tenepi ka tamat beakeun napasna. Iya mah atuh kari ngagugurah bae teteh. Cekaplah cekap. Nu kakadak diajar ujug-ujug menang pujian ti guru atuh puguh we teu seurikna meledag bekah irungna. Naon gugurah teh atuh neng? Buah dilebatan cacing keluar. Naon sanes cacing? Sanes bisi dilebatan cacing kalung kana ti koro. Ih sanes. Bohong eta mah. Make cacing kalung sagala ke ku neng di pasihan mung rahasia. Rahasia kumaha neng? Sanes gugurahan rahasia mung kada dirahasiakeun. Hartosna upami diucacekeun sok camal. Mangga bade kumaha we asal tiasa tembang we teteh mah. Percanten kan neng geura. Dan neng oge upami teh mah sora sareng tembang dianggap sae. Da kitu deui digurah heula ka pungkur teh. Ku guru neng sanes bae kapengker. Dugi ka kiwari oge teras-teras da kedasa terasna eta teh teteh. Mangga neng sanggem. Sanes dupi teteh palai tiasa mamaos teh hoyong jadi sinden deui sapertos neng. Teteh mah keur teteh bae. Karesep ti bubudak. Sora teteh teh keur teteh tembang teteh keur teteh. Kumaha tuang raka? Sok pirajeunan resep kana mamaos. Pun lanceuk mah. Mung nembe dugi kana resep ngupingkeun wungkul. Kapan nalika di haji teh kana suanten neng Mimin teh. Dugi ka nyawer seur. Panu masak 10.000 teh pan pun lanceuk. Cenah bangun reus kabina-bina. Mitra kanyahoan nyeblakna Mimin. Tapi sabisa-bisa manehna nyumputkeun semu. Bari terus gancang ngomong. Dupi teteh sabaraha nyawerna harita. Atuh panti pun lanceuk mah sami bae sareng ti abdi. Da harita oge artosna pan ti abdi. Oh kitu teteh. Samohon. Dupi teteh katuang raka teh tos lami teu acan. Nembe ge teu acan satahun-tahun acan. Geuning teu acan lami nya. Nembehan ka teteh teh. Nya eta atuh neng. Teteh teh rumah sakatipu ku Kang Harjo teh. Olo katipu kumaha teteh? Eta mah lalaki da atuh neng. Manis sumpahna oge daek pondok umur sagala. Anak parantos ngajodoh ka abdi masyaallah neng. Kumaha kitu teh? Bojona teh geuningan jadi sareng teteh teh opat neng.
Terus iya malah jadi kagok asong tungtung nama narima we teteh teh kana kadar. Makaning teteh teh tikeur budak keneh tos sembung kana dicandung teh. Nyaeta atuh Neng. Cenah cek pamajikan Harjo bari ngarenghap sababaraha kali. Eta mah teteh Mimin ngupahan. pan tos aya sisindiranana. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar teteh. Papasten Gusti yang manon nya. Kitu manawi dupi teteh punten bae saha kakasih teh. Cucu panginten atuh matak lucu. Neng mah cucu so teteh teh beda anak bungsu. Ku apa sareng ku ibu sok diucu-ucu. Dugi kana na cucu weh. Da ngaran nu sayaktos nama teteh teh Siti Jubaedah. Oh, ibu Rama teteh teh Haji. Nah aku mah gitu Neng. Eta bae kakasih teh sapertos jenengan putri Arab. Apa sumu tos ka Mekah. Mali apa mah turun nanti Timur Tengah. Tapi ibu mah tacan mangkat. Kumaha upami apa teteh uninga mangkaning haji teteh ayeuna diajar mamaos segala pasti bilih diseuselan atuh saweos atuh Neng. Sareng apa masa naos haji oge kana mamaos mah resepen. Oh gitu teteh. Enya rada aneh oge nya. Dan seueurna mengharamkeun. Henteu apa teteh mah malah nalika nyunatan pun adi nanggap wayang nganggo sinden deui. Oh. Itu saha teteh? Naon? Itu aya mobil. Saya itu Cek Mimin ngaranjug. Red ka cucu. Red ka hareup. jika mobil Kang Harjo. Cek cucu rewas campur bingung. Kusabab manehna teh bebeja tanpa idin ka salakina. Rek diajar nyanyi atau nembang. Neng, kumaha teteh? Teteh harek nyumput Neng. Cenah bari tuluy gura-giru asup ka kamar Mimin. Mitra kaum dangu. Mimin sorangan bingung. Kagambar kumaha pijadieunana. Nepi ka teu bisa nyaram atawa nitah ka cucu. Kumaha lamun heg sadatang Harjo ngarangkul ka dirina. Geus kitu cucu nenjoeun ti jero kamarna. Sok tada teuing gujrudna lamun nepi ka cucu nyaho. Yen Mimin kabogohna Harjo. Ari kanyahoan cucu aya di manehna teu matak jadi soal. Eta mah tanggung jawab sorangan. Atuh upama bae nanyakeun naha nu matak cucu aya di Mimin, rek terus terang bae yen cucu hayang diajar tembang kalawan karepna sorangan. Tapi ieu mah pan cucu geus aya di jero kamarna. Berjeng Harjo harita geus lempang muru kana panto. Bingung Mimin kumaha pipetaeun. Kumaha mun cucu nenjoan laku peta salakina ka dirina. Hegroman jeung peta teh cara kakabogoh. Mitra tina kubawaning Mimin bingung nu sasarina mun datang Harjo teh sok mapagkeun ka lawang. Tapi harita mah terus ngajubleg.
jika patung badis arca nu teu bisa ngomong. Ngajubleg we diuk dina kursi beungeut na pias teu puguh cabak. Aduh kumaha tuh ieu teh? Samaga aing. Ceuk harewos hate Mimin dina mangsa harita. Kocapkeun cucu. Barang sup ka kamar Mimin, kaget nenjo eusi kamar tidur. Da kamar tidur manehna oge nu kasebut ceuk manehna mah asa pangalusna. Ari dibandingkeun jeung bogana Mimin mah tarima eleh. Cucu nepi ka gogodeg ret kana tempat tidurna. Spray jeung sarung bantalna saten, lomari pakaian, meja hias. Cucu terus-terusan gogodeg ku panujuna hayang nurutan. Nepi ka poho pangna asup ka dinya teh kapaksa dumeh salakina datang. Manehna kakarak inget sanggeus manehna nenjo beungeutna sorangan dina kaca hias. Ceuk pamikirna mun salakina nyahueun yen manehna aya di imah Mimin puguh teu bebeja heula tangtu harjo ngambek. Kumaha pijawabeun mun engke salakina nanya naha aya di dinya? Kumanehna apa boleh buat rek nyarita terus terang da nya atuh yen datangna ka Mimin teh rek diajar tembang. Tapi jol pikiran lain, nah harjo bakal senang mun dijawab gitu. Atulang cucu teh ngahulang. Jol deui pananya teu ku hanteu tina jero hatena. Nah harjo make datang ka imah Mimin arek naon? Aya keperluan naon salakina datang ka imah sinden? Anu majar kembang buruan, dihina-hina ku dirina di hareupeunana. Nah manehna teh tadi ka imah heula kitu. Wah nya meureun cenah mitra. Ayeuna kadina teh rek mapageun aing kitu positif thinking manehna teh. Miceun sagala parasaan anu garoreng. Kitu ceuk cucu ngajawab sorangan dina jero hatena. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula di handeleum hieum geusan sampuraneun cag urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senabaran sari tutup lawang sigotaka permios.